sampai bering kurang kudu sing areling budaya istiqbaling budaya Sunda luhur budaya dengan sampai melegi kurang jaga tinggal budaya Sunda luhur budaya dengan sampai melegi kurang jaga tinggal Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha daramang kadayana? Alhamdulillah. Sanes ieu teh nya urang teh awis tepang aduh ieu teh. Awis. Ieu teh. Mataku bapak mati KPSR dan Nya. awis. Bah, Bulan. asal lapar ya yang ngarona. Kayak kangen. Dia mau waas gitu. Waas. Naong seng. Sareng katinggal nya. Sarangka. Dugi Sarangka, kamu we. hilap jalan. Hilap jalan kamu. Kamu kan? Sabab kulila teuing. Kamu kira kajanggotan. Allahu Akbar. Ya. Tah kalau di sana panginten alhamdulillah dong ya ayeuna nya urang teh sapat lepang deui sok sanaon urang teh naon lamun cek mamodae teh mah ngeureuyeuh mikreuh sanajan bari pateuh eta katanya. Kudu oke sarapeun muncangan kita. Tah panten urang kepang deui dina wengi Salasa, wengi Salasa panten tetep masih kene dina program ngarona ngaguar obrolan Budaya Sunda. Nah, pangisana pangitan masih tetap sareng simkuring, oge pangitan masih didampingi simkuring ku Kang Hen aya kenehnya. Ayah hadir. Aya. Selalu always. Selalu Mang Oday, Oday. Ayah. Aya Kang Ayang. Hadir. Lain juga kesulit cepat Kang Ayangnya. Tuluh, tuluh. Ayo tuluh mau kulit kopian ka amu ukur yang namanya. Iya, aya di gitu. Aya aduh. Tapi yang tadi itu hilap ka Mang Hansip, aya Mang Hansip. Ayah. Lain Mang Hansip besok manderikeun karep teh Tah. naonnya. Aya itu tah ka dieu atuh batura tuh. Kumaha ngarona teh nya. Ampurasun. Lain hampura, sampura. Oh nya sampur itu malu kayak. Ampura sudah. Tangga sekolah kalau di hampura. Nya beda tuh. Hampura sun. Lain apa aja. Kumaha? Menikah asal itu sih gitu. Terus kumaha? Yang matanya sebarang bulan teh corona. Seberapa abalnya? Nah, kamar itu cenah sepupu, itu cenah aya aja cenah kontrol ka jawang Iya. cenah. Aya naon jawang teh cenah. Kumaha teh aya naon. Sepi wae gitu Pak nya. RT ngadat. Ya cenah gitu. Kono ya sana boga tanggung jawab masing-masing. Oh, nya kan harus pisan pada teh. Terus kumaha? Lain mah Kang Oday aya si Amu, Nya. Kang Ayam, Kang Ayam. Kang Oday mah tukang kacapi. Si Ayam tukang kenal. Kang Hen tukang kamera. Siapa? Si Amu tukang toing jangan beda. Ya, palingan jejengkean. Iya, saya kan ada gitu aduh lah. Bilang aduh ampun, punya sewa. Nya, nya. Malum Kang Hen hapunten tadi teh uih dikerok, aduh abah teh. Dikerok. Teu da mah atuh nya limpe abah teh ka dieu teh. Bahkan we ku kewajiban. Ya ampun. Bahkan ku kewajiban. Coba si Ganilam lipul. Aduh, ayo ni lah mabok ada malu jangan. Apa teh motor ka dieu jangan. Ya. Reuyeuhnya. Ya. Pokoknya nama ngagerakeun budaya. Ah, suku bisa Sanajan samuran oge. saurang oge budaya mah. Kepanawan, Nah, pahlawan. kumaha Itu Pak? seueur. Saurang pan. Saurang kumaha? Kang Muhammad Toka sama kepada. Orang. Aya. Kaji cenah Mustofa nyalira. Nyalira, nya gitu. Tok pati jiwa raga. Saya nyalira, nya. Sana urang. Si
muncul juga ada yang bilang kamu dari kubur masalah gitu. Nah paling sarana pangkat alhamdulillah menghansi pantos aya pengkan ayeuna pengkan kru matos kumplit umum biasa we neng ulama dari parawan mah biasa sok seueur halangan ya parawannya nya maklum lah seueur pisan Iya. pantanganana gitu Pantanganana, kayak iya. pantang mulang Iya. pantang mundur gitu nah pada sarana pangkat atuh orang ayeuna mah kana segmen atau nanti season berikutnya sabada dibuka musim kuring teh orang biasa ngabsen heula Oh. sama pas marancon di Facebook na naon wae yo kayak saran ya Aya Kang Ikiu. wah kayak Kang Kikil Ikiu. Kang Kikil jarang-jarang eta oh kalau gitu teh jarang Kerja. tak karasan ayeuna mah Kang itu nuju rene nuju sase pas ngarona aya aya alhamdulillah lu jeung ngeungi Kang Kikil aturan yang eta teh ketua komunitas pemuda Ciawa sekaligus eta teh nu boga naon sih anu gaduh TBA anu alhamdulillah baca ampun ya nama pekerjaan perantas kira biasa namanya tuh aca Aca. Bade tika kumpul dengan mana Pan anjeunna mah ngawangun imah batu Oh, sekarang ngawangun Rumah tangga. ada ulah gunting ada kurang gitu ulah bisi jaya dapur naganya lu jeung hari kieu Pak lu salajengna kangen Aya Api Judi. oh Ada api Api dudi Dudinya, aduh yang Api Dudi. aturan api dudinya gimana sih Saleka ada api dudi Sika dong. ujung-ujung ke Cicalengka ieu Biasa aya Kang Denny Al-Bukhari. Kang Beni Al-Bukhari Pamana wae senang. maklum kan hapun tengahnya Maklum lah lah. sibuk apa teh katanan kang opai malu ampun teh cemplek nisak cemplak hanya namanya nah iya nak kerempong sedeng tidak sampai tuh bukan aitan aya pabalieutin beas pengesan nah gitu udah maklum adanya masalahnya ya Kang Wisnu Widodo nanti Bang Don ya tadi Dede Bang Don. ilujengnya Bang Don aturan badodon Bang Don Bang Don kita teh sareng rekan-rekan komuci komunitas pemuda dan masyarakat Ciwinu ieu teh nongkrong ke Ciwinu ieu teh apa nama hiji nongkrong ka nobar benernya ngapalin nobar nongtot bareng masalah jeung kamen Aya Kang Chandra Nova. eta teh Kang Chandra Nova Eta teh namanya gaduh momongan eta. alhamdulillah orang atas lahiran Atos. eta teh salah samiosna eta teh benteng kompak Alhamdulillah. anjeunna teh nya eta Kalau Pak, aya Ki Kemot. Aturan lagi kemot. Aduh, Gusti Ira ieu kebalikan teh itu cenah. ngadaguan nepi ka aki-aki ka yang bakat ku taat-taatna. Mayunan orang tapi kaki-kaki aja wilujeng aki Wilujeng aki, mun. Di atas aki. dari stadion teh hoyong we babalagonya gitu wilujeng artinya wilujeng mancok di acara ngaronda lajeng kangen Kang Atep Kang Atep lentung. Si Padonghor. nah baratna sama Kang Atep pelentung mah. sama si Kang Atep mah lamun di kurang teu digerowan eueuh Mana nama? teu digerowan aya Jangan teh. Aduh, Tetap eta mah gitu. Jadi eta mah pulang tak dijemput ya. Datang tak diundang eta mah pulang tak Di bae paling tak gitunya. Aya Kang Mumu. kamu aturan kamu Oh, kamu mah ieu mah garda terdepan Satgas Covid. Kamu mah mudah-mudahan kamu pasien kesehatannya. Aduh, alhamdulillah. Juru kawina ka mana na Kang Hen. Karesan nuju kirang sehat. Kalau di kirang sehatnya menuju Batak gitu Batak. Jeung Batak sakala. Aya Kang Kasmarandanu. Aya Kang Kasmarandanu nya. Hampir pupuk sebenarnya. Namina ge. Amaras sadanu. Pupung Mas Marandana. Ieu mah Kamu dina wayang mah suyudana eta teh. Ieu mah Kang Kasmarandana. Asmarandana. Kasmarandanu. Wilujengnya, wilujeng maco. Bah Jujun. Duh, Bah Jujun. Dewa Kopi. Wah, Dewa Kopi haturan katampi kopina Banyujun. Ah bohong lah. Aduh. Aya Kang Denny Ramdhani sareng Kang Agus Susanto di Sumedang. Kang Oh, Denny Kang Agus Ramdhani, Susanto. Agus Susanto di Sumedang.
darang haturan ke orang Sumedangnya. Jeung darang mang ya yang manco ya aja. Kalau Kang Haji Awal. Kang Haji Awal. Jawa di pokoknya asal mah Kang Payunan ya. Tadi teh siap. Sesepuh biasa. Teh Iin oge siap. Tadi teh senang. Ya, kita ambil cateringnya. Teh Yuli atau mah? Saya tak pengen tanya kalau sadayana pengen tanya Sambil jalan. kayak tadi itu di keluarga besar 34 SMP 34 Bandung. SMP 30 di Bandung. Bandung. Rekan-rekan anu teh mana teh Jeleko, Padakos. Padakos. Wah, Seueur seueur lah. patangan mah. Bah Dewo aja. Wadewo, Wayaya. Ayahnya, aturannya. Nah, kita pengen pasadana urang absennya sambil jalan teh nya. Oh, Lain ini si Amu kemana ya tanya? Amu, Kah, tuh kopi, Allah. ya. Mana layak nih? Bangsa gitu mau berapa dia ada harun. Oh, ya. Kayak gitu mah ditakol. Aduh, Gusti Timbaran. Lain Amu, masalah itu tinggal yang sagel si Amu. Oh, kemarin banyak orang merebutkan yang upaya tuh. Katanya Ya, kamu dan kayak apa-apa. Pugu abah amu teh ieu, teu aya ngamarona teh kesel we batur. tong apalin dia tadi. Apa batur? Naon cenah? Kesel amu teh we batur. Teh yang ngaranna Nya. nia teh amu teh neangan batur abah. Nya. Neangan batur pembantu. Oh, Itu karena dicarekan. Datang enggak bate kabang. Nya. Dicarekan. Kumaha? Depan aya tulisan di dinya teh Kumaha? kantor cabang pembantu. Oh. Nah, disugan teh didinya nyadiakeun. Cek abut teh tiap atuh cek teh karena dicarekan abah teh. Kumaha cenah? Cek abut teh kieu sugan aya batur keur abut. Pembantu. Naon cenah pembantu dia mah tempat neuneun, jeung nyokot. Abut teh nah depan aya tulisan di ditu. Tulisan apa? Kantor cabang pembantu. Bagaimana kita salah ya kumaha? Ini apa benar? Kayak jeblak atuh. Tapi kan maksudnya teh lain Amu itu teh. Tidak aya. Hari Amu kunaon bagi itu bagi belet. Ya tahu. Lobang hidung serang. Ayalan abut teh. Kumaha Sabab jarang ngaranna teh jadi kudet Ya, udah kurang update-nya. Amu eta teh kantor cabang pembantu dari singkat KCP. Oh, Jantan eta teh kantor eta mantuan kantor pusat. Oh, Gitu. sugan teh atuh ieu mantuan amu gitu pembantu gitu dia teh numpuk loh Pak ngalamur dibetot ku amu teh tadi nama. Tapi Kalau dicarekan. bener oh biasanya Eta mah adalah Ya atuh pada mah tulisan we gitunya kantor wawakil sejenna. hanya banyak beli. model depan abah jangan tuh. Mandi tulisan dimakan dijual. Iya. Aku abah disanggal mana dibeli jang? Terus Dibeli. Nah, yang di imah teh mana dijual teh iya cenah ieu. Ai ka tukang mah moal aja tukang mah dinding. Wah, aya aksara. Sampai moal. Sampai beli imah. Jadi teh tanya, salah itu jalan mata. Dai, jangan baru apa deh. Beli sih kayak teh. Ai kamu mau aja teh yo, nu harus naumpul. Istuni. Jangan makan dijual aja. Ade kumaha Lain sih anak kita teh. teh butuhin kene. Iya, boleh aja kayak gitu. Macam teh cenah nuntut ngajualna aja. Ai kurang cicing dina naon cing. Nah, bener ah. Amu gara-gara kene. Aya seueur kene ade nama alum geuningan namanya kadede. Amu pamit tadi abi kencing harang ya. Maka Oh iya doa. Tahu eta. Pak, kalau di sana Pakistan kopi tos aya, cai herang tos aya, antun keren gering nah. Sekarang digian. Pak, kalau di sana Pakistan aya nama turang rehat heula sejenak. Nah, ngupingkeun lagu anu parantos lami teu dipidana. Oh, naon cacing kira-kira? Ini kira urang jang. Oh. Lainnya ai hansip mah apa wae. Abang mah selalu ingat ya. Selalu ingat. Selalu ingat. Kamu tuh ingat mah, kita mah tering ya. Saya pada sana Pakistan aya nama urang butuh lagu Tasih Nu Urang. Ya, Yo. siap.
Tasikmalaya tempat wisata, Tasikmalaya nu balarea, kurang jadi ayeuna. Tasikmalaya tengah budaya, Tasikmalaya tempat wisata, Tasikmalaya nu balarea, kurang jaga di ayeuna. Sasakala lematasi tempatnya gegeruhan juang diri tempat anu resik sengitna mata yang buang. Tasikmalaya yang berbudaya, Tasikmalaya tempat wisata, Tasikmalaya nu balarea, kurang jaga di ayeuna. Tasikmalaya yang berbudaya, Tasikmalaya tempat wisata, Tasikmalaya nu balarea, kurang jaga di ayeuna. Alhamdulillah. Parantos lami teu mungkin tasik nu urang teh Kang Het. Aya Sami, Bang. nya. Lain namanya Asal raas. sandalan tong rezeki. Jangan aduh. Pan putra selami teh. Tos lami. Lentong najang eta. Tanggeui ya. Oh, ya jangan. Ada anaknya gitu. Ya, tadi ngapa? Kumaha? Alhamdulillah urang teh jasa patepang wajah mitra sadayana. Tepung lawung. Kamu bangkit jawabnya ya. Terus Tahu urang teh ayeuna urang teh kudu syukurannya. syukuran. Ka Gusti Nu Maha Suci. Dipasihan sehat urang sadayana nya. Kesehatan mah anu utama eta Nah, mah eta gitu. ya. Habis itu. Itu. Coba tanda ning mahalna sehat teh urang kergering. Oh, eta. Sabab urang teh nyeri sirah. Hmm. Karasaan boga sirah teh keur nyeri nya. Nyeri. Nyeri suku karasana teh keur nyeri. Coba keur teh nyeri mah teh ingat-ingat acan kana suku. Kadang tinggalin suku. Tah. Sana suku kadang sampean Mohon sampeannya. Nah, palisanana panginten di dieu ge namihannya Babe Huzi ieu nonton. Babe uji haturan di padayungan Ya ya. Kang Bambang, Kang Bambang Sahid. Di Kang padayungan. Bambang Sahid. Kang Bambang Sahid aya nonton eta mah di Bantar Payung. Bantar Payung. Keluarga besar Bantar Payung tah karasa eta bade ngabual pencak silat. Bahasa Ya udah kieu Payungnya. ayeuna mah eta lingih eta di Cigula. Cigula. Ini tuh muka padepokan silat aja nama. Aturan nanti Ya karena Bantar Payung mah terkenalnya. Ampun. Salam hikam pangresa. Tuh, salam hikam cenah ti tukang kenang. Alhamdulillah. Nah, pergi sana panten dina mungi ayeuna sim guring teh bade ngabual ya teh aduh parantosono ieu kana kabudayaan Sunda. Yang kana Sunda mah ada urang teh urang Sunda. Kudu apa kana Sunda. Leres, Nya, leres. gitu, nya. Sunda teh naon ya, Bang? Ya, naon. usina kumaha Sunda teh gitu nya. Kudu kumahanya. Cing ari cek abah we Iya, ieu mah. kumaha. Cek abah di Sunda teh cing sok kumaha tah. Sunda, Nya. nah Sunda pada urang yang baru-baru apa Sunda aja. Eta. Nyaritanya kesan apa? Tah kitu padahal kurang teh nya. Data ya guru yang ngomong kieu dia di Leres. Sundanya. Leres. Muning. Ada orang mah tuturut munding teh orang tua gitu. Sama tak panginten Nah, ieu nya. nya gasolin teu aya aja. Oh, teu aya. Punten bae kada mu. Seueur tukang kenang. Kan bae. Da mana mun teh seuri bagung ya. Ada tangan coba balon wae. Ada peon. Tukang kenang jeung serikeun teh ieu teu bisa usut. Aduh, ada tuh saya. Ampun. Kalau harus puas tuh bisa urut. Urutnya. Ulang kena ulang buat. Tuh cenah teh itu korek. Punten namu ah, yang orang yang si herangnya cenah namu. Nah, cek abah ieu ieu kinten-kinten ngobrol heula we saaditnya. Ya, soalnya ngobrol. Keluar cenah kana ieu. Cing cek abah teh meureun.
non teh Mana-mana deh. bari lain eta halusna jeung luar biasa sunat teh kumaha cek abah ieu mah cek pendapat abah we ulah cek pendapat batur Bahasa Sunda. leres Sabab abah apa? kira sari-sarinya Nah, tos Sabab bahasa Sunda teh. Jadi acan apa? Non. Apa itu macam guru nanya? Kayak guru nanya Sunda mah. Nanya. Ya tuh masih nasi lato. aya Oh, wes lain gitu mana tuh patok bangun. Ini gerakan corok dage dah. jangan ini asa halus biar Patok bangun. Hah? Patok bangun eta jam. leres terakhir kemana saya guru nanya Sunda mah Itu orang tua. Sanak itu di kayu nak sanak we kan sok eta mah. Kumaha cek orang tua alam cek orang kokod cenah. Teh ka budak kokolot teh kayak kokod we eta. bubuk Bubuk padahal kokod teh leungeun jang. iya Nah eta nu mata Sunda mah lupa di mana napakeunana bahasana da bahasa kieu teh nomorna atawa henteu na kan gitu nya. Sok ayeuna urang dina sakola oge sakola. leres Apa pelajaran Sunda mah hampir lah saeutik gitu Sunda mah. Sebab naon? Sekedik pisan, Pak. Tak itu tukang handphone apa mana guru saya Namanya mah guru bu. guru Gurunya mana mah. lain guru Sunda Lain guru naon? guru mesin Oh, Suka Mantap. guru mesin Matak mana nama lamun aya mesin ngagawe disentak mana Paingnya itu ada yang guru Naon? mesin. Naon? Jika dinamo. Mal nemal bisa ke bawah begang. Dari apa mah da aya Ada juga mesin dompleng. Mantepati zaman apa ada mantepati apa sudah teh naon sih surat sejarahna surat teh gitu. tapi pengen bahas iya Gue yang heran. itu kalah jalan yang lain adanya Iya, ada daya heran. lain yang mulu dulu cantem Dari siang mau barang pecah we barang pecah kuarta we teh cuma dia pangitan nya urang teh di bare anu udah ku harok nya ku gusti urangnya nya eta urang teh jadi urang Sunda nya Wira mana Sunda Nah, sok itu. sanajan urang teh can apa mana Sunda nu bener nya itu nya nah tapi urang teh minta cinta Nya. karena Sunda teh sok sanajan cinta urang teh ke Sunda teh nangis bener nah Tah, ada itu eta teh eta teh saluyu pisan cek ajengan mah nah gitu cek ajengan mah kieu urang teh diajar ngadeukeutan ibadah ka Gusti Allah sok sanajan ibadah urang teh teuing bener teuing teu nah gitu gitu itu penting pulang eureun ulah eureun kan mah kewajiban kewajiban ayeuna urang Sunda kewajiban ngomong Sundanya Oh, belajar seni Sunda Kalau Pak pulang berkarya nu penting. berkan oh emangnya Ada orang Sunda mah kan kelihatan kreatif orang Oh, Sunda. tuh keren apa kan Hen apa lah apa karena bau benek bau 10 apa pan kreatif kreatif teh namanya Ya. keprokol atau kurang Ya hancur modern dan iya iya hansip ieu mah mau jamai ieu mah mau luntur keibunan moal gedak keanginan oh kakak ngari bakat ku angin badak mang ngadepong ya Tah pertisana panten ayeuna urang ngabuar langsungnya ngabuar langsung pentan ayeuna teh tema anu bae bahas dina wengi ayeuna teh nyaeta pencak silat. oh silat Hariwang. Ceuk kolot mah pan pencak silat teh usik. Usik. sik Iya. oh nya ada betul sik mana kumaha Usik atuh cenah maneh teh gitu. Oh. Panai bahasa eta. Jelas aya bahasa ulin. ulin Dah. ih ulin Hmm. lain ulin adora Ai bahasa kolot apan jero. kudu geuning ulin teh Aya sok cenah ulin. Sok cenah usik pan Usik, gitu. iya. Kata kene. Mata beureun cek kasarna dina wengi ayeuna teh pencak silat teh minimal urang teh apa? Iya. Pencak silat teh Nah, naon? saya teh patukan usik. Tuh, nya. kang odai mah ahli na kana usik mah Ahli, nah. Leuh, mata pas Saya kare kan main bukan mau mau. usik-usikan ya kang odai mah Tah panginten ayeuna mah urang teh tugasna teh sak. Jadi kieu minimal urang teh tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kunaon meureun urang Sunda? nya Kalau loba anana gitunya henteu seueur
naon teh ngaropea kana pencaksilan. Iya. Meureun teu apaleun pan kitu. Iya bener. Sabab naon? Tak kenal maka tak sayang. Maka kurang kenalkeun ayeuna. Tah Gitu. urang guar urang. Urang guar. Jadi ame aya nu apalin sari-sari teh nya. Leres. Jadi Tah kayak- painten kamu boboka ayeuna mah masjid di dieu teh. Pencaksilat teh nyata merupakan hiji unsur kapribadian bangsa. Ulah. Lain saukur budaya kusik gerak kungkul. Oh, aneh. Pencaksilat teh nyata merupakan hiji unsur kapribadian bangsa Indonesia. Tuh. Jadi kuningali dina ieu mah panggisadayana kapribadian bangsa Indonesia teh tergambar tersirat dina pencaksilat. Gitu. Sebab pencaksilat teh panggisadayana eta teh panginten ngagaduhan muatan-muatan atau nilai-nilai dina kahirupan. Sila teh naon hiji merjuangkeun. Ya. Kapan sila teh disebutna teh bela diri Kang Hen nya? Bangsa Indonesia mah hayang merdeka teh ngabela Oh, gitu. ya. Maka Tompati jiwa raga. eta tongkat jiwa raga. Kabuktian panggilan ku para pahlawan anu gugur banget. Katingalnya dina nilai pencaksilat teh nyata merjuangkeun diri nyata bela diri. Anu salajengna tah ieu teh panginten unsur kapribadian bangsa Indonesia teh anu dimiliki atau piboga ku kaluhur urang jeung diturunkeun tuluy-tuluy nepi ka ayeuna gitu. Jadi budayanya kalau nggak ya. Nah, jadi we budaya eta teh. Padahal mah eta teh unsur kapribadian bangsa pencaksilat teh gitu nya. Pan seueur atuh teu saalitnya. Seueur teu salit amu. Oh, ada. Gitu. Ai seueur teh banyak. Itu dah. Seueur teh loba. Jamu mah osok ada kayak kana silat. Osok. Silat siapa? Silat naon? Silet siapa? Eta mah tuh disileun kana tanggal jamu teh ya. Iya. Ieu meuli silet itu. Tah perisadana panginten ieu teh ternyata pencaksilat teh geus lila dikenalkeun di Indonesia teh nepi ka ayeuna teh dimimiti abad ka-7. Gitu. Nya, tah kenapa panginten ieu teh perisadayana bisa ditingali di masa penjajahan Walanda. Tuh. Walanda Kenapa yang jadi sasarannya? Di kanang-kanang ayah. Walandanya. Nah, panginten ke zaman penjajahan Walanda teh pencaksilat teh geus dipake keur ngalawan penjajah. Nah, berarti geus aya 350 tahun kasukang teh gitu geus aya. Geus muncul. Bisa acan eta oge geus aya gitu. Sabab naon? Sabab dina waktu penjajahan teh geus dipake ngalawan. Berarti eta geus aya. Dipakai gitu. untuk mempertahankan dirinya. Etanya. Jadi dari silat mah tuh dari setiap negara kayak ayah. Aya leres. Perancis ayah. Aya di Belgia aya. Ayah gitu. Leres. Silat mah. Ras, Leres kumaha? mah. Ya di mana-mana tas ayah silat. Aya, mah. iya. Oh, akan di Cigula tas ayah. Aya di Cigala. Si Amis tas ayah. Man kamari teh saya Cigula teh jang. Di gitu Pak Amis. Nah, panginten kami di dia orang daerah urangnya daripada Kemang, aya Bantar Payung. Aya. Bantar Payung teh paten hiji pasantren anu ngamumule pencaksilat kapungkur dugi ka ayeuna. Gitu. Dugi ka panginten rekan simkuring aya Kang Dik-dik, Ayah. aya Kang Mongbang, Aya. ayeuna ahli usik. Oh, mana nama Kang Bubon kadang-kadang. ahli usik teh teh. Sok usik-usikan wae namanya. Atuh da terus regenya. Eh, Sukuna teh. Pokore we. Majarkeun teh cenah naon usik-usikan teh sama kucing. Nah, rencana simkuring mah ku geus ngajiwa-ngajiwa nu pencaksilat Ya. dan dihudangkeun teh sieun atuh. Dihudangkeun teh teu kajauhan kitu tah. Wah, dametan atuh. Jadi teh kalau ngapainnya ku remote gitu. Ada bonus ngajiwa. Geus ngajiwa. Tah lanjutkeun. Tah ieu teh ternyata kawit nama ieu teh teh bela diri anu dijadikeun sebuah seni. Seni. Gitu. Kawit nama bela diri. Ngan saayeuna mah dijadikeun seni. Maka cek urang kapan sok aya ning silat kemang. Nah. Oh, seni ngareng keneh. Pasti aya buahnya jang Gitu. teh. Ya, ya silat tenang, ya silat tenang. Silat kemang, silat buah, gitu cek sana. Tinggal ngadahar. Tengah betisnya. Nah, perisadana panginten di dia oge. Berkembang pesat kapungkur teh di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
sabab naon ku sabab kapungkur mah dipelihara dengan baik ku masyarakat teh gitu eta. Tanu salajengna panginten penyebaran pencak silat teh di Nusantara teh geus aya di abad ka-7. Tah naon buktina pencak silat teh geus aya di abad ka-7 sabab katingali cenah dina relief lukisan Candi Borobudur geus aya jurus-jurus silat. Teu eta. Kemang ya. Anda sebagai belajar silat kemang ya. Kumaha? Ya, aku baru dapet oprek kemang itu dulu. Lama itu jadi. Kemang eta tuh. Eta mah tuh kemang tanaman. Oh, eta mah ya. Oh, dikeng baru oprek kita kemang silat apa sih kita teh? Tah panginten kawarasan di Indonesia teh ku sabab ieu teh. Sieun Kang Hen, sieun laas, sieun lamun ceukna lagu mah sieun naon? Tadi teh budaya teh sieun kaluruh. Ku budaya deungeun, tah pamarentah Indonesia teh ngabentuk hiji ikatan pencak silat seluruh Indonesia nyaeta IPSI dina tahun 1870. Atau 48 tahun ke tukangnya. Tah panginten Hampir 50 tahun atuh. saya tapi ku haliwang-haliwangna pemerintah Indonesia bisi keleungitan budaya anu jadi ciri jati diri bangsa Indonesia. Gitu. Ulah demi kaleungit. Ulah. Sok nganajan batur terus urang mah resep silat nya. Oh, atuh urang teh. Nah, Bisa oge gitu. Mau bari jeung diajar mau urang. nya. Tah parisadana pangitannya eta teh bubuka pencak silat. Teu acan anu munal-munal mah. Oh. Nu intina mah teu acan eta teh name kakara bubuka pencak silat. Nya gitu eta. Tah pangitan parisadana tah ayeuna mah urang rada rehat heula. Bade sim kuring naon ieu? Mau asbak ya. Kayaknya Gusti asbaknya ono ya. Suatu itu. Lain kali kita nyumpun gitu sih. Ya, asbaknya kolam renang ya mah. Kita mata anu dulu nanti ini ya. Oh, iya. Nah, pasena pangitan aya nama urang di pentes heula dipidangkeun heula lagu anu geus sok dipake backsound pencak silat. Wangsit Siliwangi. Oh. Aturan nanti ya. Siap ngadai? Aya. Siap? Ayo. Abu kapayun abu ngareng kenek. Bos media lu bos sampai jalan namanya. Siap lah intro deui. Panemean, ada macam sampean, ada macam.
Ada lagu Siliwangi nya lagu Siliwangi ampun main nguping deu ya Main nguping deui nya. nya Sono sono lagu itu teh asa ngajung bae bujur eta nya setia Iya. hayang usi nya oh pasti Terus rekeskeun heula teh. laras Iya. Lain paling listrik. aya kangen Paten. kahengan dia Pasti memang dulu jadi. da pareum li tapi da sim kuring teh teu gada kaanginan nyanyi we tuluy Mana nama hormat baru teh. laras saya tanya eta Kok teh saya jangan kurang poe, terus saya gunakan kita eta teh kapan karuhun teh nguji Iya. cing di mana poe cenah eureun teu Iya. Teu lah. Pan bisa dry teh bunta tadi. Terus cina saya tanya gitu tah. Berarti udah teh. Naon bener-bener. bener-bener poe atuh ngonang Tamat. aman leueur ngonang Itu kawin ngonang ngonang bae atuh di mana oke saya suka nelbe. Suka nelbe gitu. Nah, kalau misalnya panginten orang terakhirnya tadi bubuka, bubuka pencak silat itu lah. Ya. Pencak silat yang lain yang seukur budaya. Lain, Tapi ya. eta teh mencerminkan, mencerminkan teh naon anu bahasa Sunda teh. Ngagamarkeun. Ngagamarkeun. Gambar teh kaca jam cermin. Pan cenah kieu. Kumaha? Hiji basa sareng seni budayana. Tuh. Bang Odai gitu-gitu ge. Sangat seni ngabudaya. Tuh. Kurang memulai. Tuh. Dia mau kudu kepokan gitu. Nuhun Bang Odai lagi ka Batung abang teh. Nuhun nya. Burkana. Nuhun misalna pedo Bang Odai. Nah, kalau misalnya panginten tadi pencak silat teh lain yang saukur seni jeung budaya ukur, tapi ngagamarkeun kapribadian jati diri bangsa Indonesia. Gitu atuh. Maka kenaon geuningan ku UNESCO-nya pencak silat mah dugi ka di naon kamu dijadikeun disahkeun teh nya. Bahasana teh di bahasana teh dikukuhkeun. Eta teh salah satuna warisan budaya tak benda anu datang di Nusantara. Aya silat pencak silat. Aya silat mah di mana-mana geus itunya ngan ieu mah pencak silat. Tah eta pagi sadayana tanu salajengna nu bari diguar ku simkuring panginten pagi sadayana di dieu teh aya sababaraha pencak silat khas Jawa Barat gitu. Ngagaduhan khas cenah pencak silat Jawa Barat teh naon jurus disebutkeun jurus teh jurus nanti panginten anu ka naon teh anu digabungkeun atau dikategorikeun dina aya tepak pareredan, tepak tilu, aya tepak dua, Aya Cimane. tah tepak opat ya. kumaha tepak opat mah? Tepak opat ya. Tepak opat mah aja. Kayak gini kata mah. Gini, itu tepak opat gitu nya. Pemainnya tilu Empat aya dua dua aya. sekarang kau empat opat. Ya, Sirikan. ayeuna jurus mah teu aya. Aya. Tah panginten Aya. nuhun. Aya Kang Atep. Tah panginten ieu teh pagi sadayana Kang tanya. Atep project manggil Kang Atep. Aduh, Kang Atep. Selebihnya no atep mah kitu. Gas pas pada listrik ya puncul. Di mana teh Kang Atep teh? Cisayong. Di Dayong aturan Kang Atep. Aturan Kang Atep project Tapi manggil. kemot nanti aturan ya menuju manco aya nya. Kang Rizky Abdul Bari project manggil. Oh, mohon. Untuk amu berarti ieu mah kudu bagikeun deui meureunnya. Da pegat dieu nya. Bagikeun deui we. Tah pada sadayana hapunten tadi anu kamarasan jauh leungit. Aya deui ayeuna mama bagikeun deui. Bagi so ulah lebar raseueur Baik, dia jangan sampai kaki narodanya. Ayo Ayo, boleh boleh. tahan. tepat ke sono nah Sono. urang teh geus turun lila Iya, bener. gitu. Mhm. Anjeunna teh maranco teh kararieu teh mana cenah ngorona teh wae. Aya geus cenah sapedeung poek ieu wae cenah gitu. Tapi alhamdulillahnya, tapa itu kabeh sadayana anu namanya manco atau turut tadi mah ngamaranco deui ngabagikeun teh menggunakan nya. Tah urang teraskeun. Oh, nah, Tapa intan dina sejarah sim kuring teh parantos maca parantos ngabandungan gitu. Ternyata panginten anu awal mulana teh silat atau pencak silat di urang pada khususna teh nyaeta tina Cimane. Itu Cimane teh dipayun teh anu nyiptakeunana teh almarhum Abah Khair atau Abah Khoer itu Mama Khoer. Tah teras
eta teh mah hoer teh kunaon cenah bet nyiptakeun cimane nah hiji waktos pagi sadana Abah Haer teh ningali cek versi kahiji ya cek versi kahiji biasa istrinya teh kapan masuk ke pasar sok cicalan kamana cenah ieu mah lila wae can datang wae gitu istrina teh dia teh poe kahiji mah pas poe kadua sarua can lila wae pas poe katilu ditoong kamana cenah paujikan kuring teh ada efek teh keurnong kawan keurnong ton papuketna naon orai teu jeung monyet geudeung teh gelut nonton we tuluy gitu nah pangintan dina hiji waktos wih we Abah Haer teh gitu pas istina sumping api Abah Haer teh naos di mana wae cenah anjeun teh geus tilu poe telat wae da ku Abah Haer teh dites teh naon dites ku pananganna teh bari digaplokeun ngagiwar istina teh wah kok gitu tah naon cenah bisa di mana cenah anjeun kitu kuring teh cenah sok nempokeun monyet maka dia namanya isi video sok nempokeun monyet bilang begitu monyet jeung naon jeung orai gelut jadi bisa tah dirinya teh ku Abah Haer teh diropea dibentuk dugi ka di segala macam jadi we aliran Cimane gitu Cimane pada teh mohon sok raos padungna banyak catana monyet karena gitu catana monyet Orai mah calik we tah. Nah, eta teh panten salajengna Abah Haer teh ngembangkeun panginten aliran pecikila teh nya panginten lompat ke daerah Cianjur daerah Sumedang nya di naon dimodifikasi deui Kang Aya muncul di aliran Cikaret muncul aliran Cikalong, Cianjur, Cikalong. Aya Kang Apai. Aduh, lain eta abdi kamari apai ya teu kapan. Tadi ke jang Abah teh ngarona ka dieu teh. Ieu kitu atuh. Ka dieu atuh Kak. Ka dapur jalan teh. Apai kan teh ka dapur. Cek di dapur teh kapayun cenah apai. Aman. Ari gua ke dina Facebook na Kang Aturan Kang Apai. Aturan Kang Apai. Lain Kang Hen kedalam mah Kang Apai teh diulam secara resmi. Urang ngabahas alat musik tiup sunat. Lama-lama ibarat malaikat Israfil. Tukang niup song-song. Pada anya nama ada pang non. Anya nama pang aneh jang. Niup suling entar guna non. Irung mah bakal ku geus mahir. Abah, Kang Apai mah anteng tiba heula oge. Anteng naon Kang? Da kaulinan baru dah. Kumaha? Apai ya. Layan, ulah kitu sih aku pengen Kang Apai. Ada yang disebut orai mah Kang Apai dirasa. Atau kita mau belujeng manco Kang Apanya di KNC. Pokoknya mah dina hiji waktu Kang Hen kena ditelepon ku Kang Hen eta. Nah ngagiri deui ka dia insyaallah nya mudah-mudahan tanu bakal dongkap apa biasa dan bintang semahnya. Oh, Lokasina di Ciawang. Lokasi biasa di Ciawang studionya. Kang Apai teh di mana? Asli teh. Asli Itu bola. Batu belah dia tuh. Oh, Kang Apai eta? Heeh. Abang kayak tenang Apai mah. Atunya ganteng kalam atuh nya Ganteng kalem. aturan Kang Apai nya ya aduh. Terus ini terakhir. Kang Alvin aya. Terus ini teh. Mah. Nah, tanya apa di masalah? Tapi kan bagi sadayana di dieu teh abdi ngalajengkeun nya tadi teh bahwa panginten berkembang deui eta teh muncul di aliran Cikaret, Cikalong, Cibarusa, dugi ka Cigondewa. Cialong. Teh si baru saja batur mulu urang bisa. Iya benar. Si baru ya. Batur mulu. Urang bisa we. Ya. Aya Aya di kitu tah. Lalu salajeng nate panginten berkembang deui eta teh dugi ka dimodifikasi tah Abah Haer teh teu aya kantos anu ngawonkeun. Jadi ngawonkeun lain ngabutut ngelehkeun cenah. Eueuh nu ngelehkeun ka Abah teh kecuali pakahnya disimpulkeun kamari benak. Anu tiasa ngelehkeun teh namina teh Abang Kosasi. Saha Abang Kosasi? Mertuana Bapak Luhia Cipasu. Ternyata Wong jam dina film mah eta mah Jawara Tutu Ojong. Tugan.
tempat tukang kenang. Oh iya bener. Teo eta mah. Teo. Ya Kang Opay, jadwal ngaronain hawae cenah teh. Oh jadwal corona mah eta teh malam Selasa, Sabtu, malam Sabtu. Kamis, malam Sabtu. Kitu tah pangitan eta mah. Ngarona teh kapan ayeuna mah aya disebat teh cek budak mahasiswa mah kondisional. Kondisional. Itu. Nah, kondisinya singkatannya. Kondisional teh kieu atuh rine sadayana. Karena gitu. Karasan kapan nuju aya PR abdi teh dina sasi Maret duit ka April mah aya PR mata eta mah tentatif gitu kondisional. Jokan jadinya. Saatosna Maret maka ditu insyaallah kantos jadwal. 1 April. 1 April. artinya. Aya aslina. Aya teh aslina nya nonton alhamdulillah. Tah pangitan lajengkeun tah anu tiasa ngelehkeun Abah hayat teh nyaeta Abang Kosasi mertuana Abah Luhiat Cipasu. Kurang eta teh. Tah eta luar biasanya gitu tah eta. Pangisadayana pangitan kita nami luar dubika pangitan ayeuna teh pangisadayana anu bade dibuat teh nyaeta nganon teh lamun ceuk kasana non amu mengkristal teh itu bahasa Oh, Sunda teh. kristal ada pancing masa ada mu. Jadi ter non teh Apa? oh cuma jurus-jurus saja teh. Wah teh baheula teh duit kan meureun ngawujud jadi 3 gitu. Tilu Tepat Paleredan, dan tepat 2, Papua. tepat 3 gitu. Kade apa ulah tepat ieu Lain. sejenna. Mak Bujur apa? Ya. Siapa mah Mak Bujur siapa mah? Abi-abi. Kumaha? Aki-aki. Lain. Nujang wangi Kang Tetang. Kurang Nujang Nyak Seni. Si Aki keur mani. Hmm. Aduh, naon cenah euy teh teh. Ada rejim deui atuh cenah pabeda urang. Hmm. Oh, sampai anggeus keur ulah ceng teh mani. Hmm. Jajang eta jerung gunung teh loncat atuh keur mani si Aki. Nah. Batur mah kutet gitu, main mah lain kieu we. Kunaon? Ah, ceng deh gitu. Aing geus kehet aing di tataranya. Poho meuleunya makan teu semangat. Makan teu semangat. Makan teu semangat. Apa culang sih gitu dah. Aya teh teh sampai puleungeuna. Geus sia-sia nutupan ieu aing. Ampun deui. Tah eta persadana pangitan aya nama sami urang ada rehat heula. Nya. Tah si Amu jeung bereskeun gero. Ya. Nya, Amu tos bereskeun gero ka Mangga, dieu nya. mangga. Tah pangitan aya nama urang biasa salang heula. Tos lami teu nyanyikeun ieu Naon teh? Raksa Desa. Oh, Raksa Desa. Kami Mitra Pangdam Sadayana adayana. Ngarona urang seling lagu laguanana nyaeta lagu Raksa Desa. Anu pada digalinakeun ku Kang Opay. Mangga urang ada bukan. Embur. Terus heula pohon. Bukan kawai mana namanya. Lembur di lingkung gunung
nya mane wararaat Wararaat. nya lagu naon teh Raksa desa. raksa desa sebab naon di desa Di desa. urang teh pan jadi naon di desa Di desa. heula urang teh Oh, naon wae anu di desa mah. nya urang jadi haji Aya roti galeng roti di desa. galeng di desa Nah. tawis galeng di desa pada si amu ge di desa eta teh Di desa. nya kembali teh pada moro di desa teh wah bari tewak mana sih di bobore teh kieu oh cenah anu gerok cenah macam teh Terus yang bunga. si amu enggak gitu lamun kedatang eling yang si amu mah Iya. oh ngit yang tilu-tilu ting Beungit. kita ka mah atau we jang Beungit bae teh nya. nya da balik teh sok ringkir si eta mah Kapan abu mah kieu cenah. Iya, abu mah. Pas udah ka mana teu ngarona wae. Iya, Ah betul. cenah sebab teu ngarona wae, ngaranna wae. Nah, iya. Cek urang teu geus di. abu mah si eta mah atuh Lain amu. Kah? Hadiah geura. Pararanas atuh ieu teh. nyanak teh ya mu teh heran cenah mu Teu pernah ceuli amu teh. Emer ayo ge. ai kamu aduh Apa diberem gitu. Kadieu lah kamu kadieu. Busit. oh dan siapa namanya Untuk sepanarangan masalahnya. Udah dicarekan. Busit teh. Apa atuh lagi kieukeun? udah tuh tetep muka apa atuh lain naon lain Kenapa? cacing mau jadi cacing kermi cenah teh Lain jadi inget cek abah tadi. Kalah sana buka suku teh. Teu nyeri. Lain si amu merasakan buka suku. Dan gitu. Sarasana buka suku teh lamun geus dikait. mana ini mau ke tetik kait we di bulan hari-hari we jeung kuku gitu penting deh saya mah adat nanti Iya. Amu Ah, dia teh nu juga bahas pencaksilat. neme teh. Gusti itu mah berapa tuh? Kenal mah saya umumnya. Harus bunga bukan ngarona. Abi ke bunga tinggal ke bukit tengah. Kang Edwan Gusti teh. Kumaha adat. Nah gitu amu keur ngabahas memete. Beres, mun. Amu boga kurus naon? tuh Jurus lain jurus tukang hen jurus Ayeuna ada aya nyebut kurus teh kudu ngalagap kana waruga. Iya. Kudu boga kaera. abah mah kurus da boga asa abu mah boga turus eta mah Nah itu mah. Wah, itu mah oh sanes. da mah Toren. Nah gitu amu cing sok. Mohon, naon atuh Memete ieu ngabahas teh? pencaksilat. Mohon. Ku zaman kiwari pan amu mah pengaturan mah sok. Oh. Kia ge. Yo. Goreng. Amu teh sok luas wawasan teh. Mohon. Menurut amu pencaksilat zaman kiwari. nah gitu Oh, ayeuna Kumaha? mana para wargi sadayana, wargi ngarona, para kawis pencaksilat atau tadi gue tos didugikeun Yeah. eta we. Ge, Naon? atos dibikin mah cek amu. Mohon. Kira tuh ditanya we nya. Besok. kudu genre jangan Kapan kudu genre. pencaksilat teh kepribadian bangsa? Nya. Lah kunaon nih kaina mah saeutik jelema teh anu ngaropeahna gitulah. Kira-kira cek kamu naon tah? Naon-naon atuh ieu teh kira-kira teh Masalahna eta. Teu bener nya edan eling teh nya. Tapi sugan teh pinter. Kamari fungsi pinter yang engser kotakna Iya. batur mah engser ieu mah tina coli dia engser bakat engser Sok eling lah mu. Astagfirullahaladzim. Ya, Gusti gitu. teh leuwas atuh da tadi teh. Ya. Keur mejeuna atuh amu teh. nya Pes teh atuh. tuh Gusti teh cek berarti ya mereka Allah, juga ya keur Rabbi. aya paling teh keur aya Aya di kieuna amu teh. Ya, bener. Tadi oge. Nah, mata. Nya mun kitu we aden panginten nu namina budaya mah saur tadi mawadai teh ya. Nya ciciren hiji bangsa Tuh. ari budaya mah. Lamun budayana awut-awutan rek kumaha bangsana. Terus. Mati rusak atuh da. Nya. Amu lujeng wangi kalau Kang Cecep Rahmat. Kang Cecep. Sarang wadewo lujeng wangi. Aturan. wadewa wadewa haturan Kang alo Cecep. Aturan. Jawabnya. Teteh kan Kang Cecep teh. Muhammad. Ada tempat tanahnya ke di pondok pesantren Nurul Ihsan di Cicangkudu Mangurja. Oh, Tadi saya silat. Eta teh salah satu pengurus pencaksilat Pagar Nusa. Aduh. Cecep. Gitu. Kang Cecep. Terus
Teraskan buku mah. Jadi gitu Aden. Ciciren hiji bangsa teh ditinggalin tina budayana. Iya. Lamun budayana awut-awutan rek kumaha bangsana. Lamun Ade. budaya nu pangkolotan nyata basa. Basa. Sok ayeuna mah tingali Ya. barudak kasasamana kawas kitu. Hmm. Kakolotna kawas Oh. kitu. Oh, mau kasaluhureun. Oh. Jadi dianggapna teh sarua we, padahal di Sunda mah aya undak usuk basa. Iya. Gitu. Aya tingkatan, Aya ya. tingkatan, aya bahasa loma, aya bahasa kasaluhureun, aya bahasa kasasama. Oh. Tingali we Ya bahasa kasahana pun. Saya mah dikentos ramus Ah? nak uno. Sanes nak uno. Nak usuk sanes. Kita naon kana itu mah? Kata. Ayu nama sanes sebat tete naonnya. Eta bener mah kada. Acat. Tata krama bahasa. Oh, tata krama. Nyala Bener pisannya tata krama bahasa. tata krama gitu kudu kumaha kasaluhureun, kudu kumaha kasahanapeun. Tuh. Komo ieu ngaropea nu ngaranna seni budaya. Komo ngaropea anu ngaranna warisan budaya. Dalam untuk kurang mah Usaha. untuk ayeuna Iya. komo nu ngaranna silat gitunya dan seueur di antawisna panginten eta tur tadi teh Aden ngajelaskeun pencak silat sejarahna kawas kumaha. Ta intina mah panginten lain keur jumawa lain keur ngajago gitu. Intina mah dibalikeun di kadiri mengendalikan hawa nafsu. Oh. Eta da anu paling berat mah lainna naon? Amun berat Merangan sakit hawa nafsu. Perangan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, jadi diolahna ku gerak-gerik dina silat eta teh gambaran. Gambaran kumaha rongkahna eta hawa nafsu kudu bisa dilebur. Mata kita mau ke lamun ke Dewi. Tadi gua can kumpul pengajian. Ada can kumpul pengajian. Orang ini atuh tadi mah. Kabur banget sih anak. Kita pulang kalau di Teri ulah yang nanya. Abah, abah sama makan sen ku poek. Iya, tadi Saya anak kayak udah harus anak entong ku poek. Naon ari poek teh amu mah sok salah asup. namanya. Biar tadi Ada dapur, Ayo, jangan tang aya pernah ngobrol ke. Gimana? Di poek makan itu enggak gambar. Iya. Da sanes curug. Iya. Deui sanes bener meuning. Eta aya teh teh dongeng anu. Iya. Teraskan lah. Ulah ka lebah. Ayeuna mah ulah ku Cikini ka bawah ku Cileunca. Gitu ulah ngarasa ngajakeun budaya. Saur tadi teh urang mah berkarya. Oh. Gitu. Dan utama mah eta. Dan nu penting mah urang mah berkarya. Eta mah dinilai kumaha mah ku masyarakat atau nabi ku umum teh teuing. Niat urang mah kamu seni budaya. Ulah ngarasa era budaya urang mah tuh budaya anu luhur. Gitu beda jeung budaya nu sejen, beda budaya batur, komo gitu. Panai budaya teh aya dulu, aya nu penek. Bukanna Beda jeung budayut. ya teh meureun budaya atuh, budayut. Oh, ini aya nu penek, aya nu jangkung gitu. Bah, Nah. balik jalan. Oh. Anjing geus saya kan. Lain sih eta Balik jalan mana, Bah? juga teh ngajak nyete obo gitu ya. Nah, ya kapan anjeunna masuk ke Nas Bogo, cepilna mah ulah. Oh. Baik. Ada paman bawa cepil pulang aduh ampun. Mangan dulu. Foto tadi teh ya aya palereda, Tuh. aya tepak tilu, aya tepak dua. Eta teh hiji gambaran kemonesan, gerakan keendahan. Bahkan bisa eta teh jadikeun enteng apa? Sagala rupa oge lamun gerakan anu endah dina kahirupan oge kudu ngagambarkeun gerakan anu endah. Oh. Mata teh turun Eri. Lain lu bisa ambu disawer geus meunang 5 juta. Ah. Keprok. Tong 5 juta 50.000 ke leungit. Abah mah nyawer ge jamu aku duit ya. Kasih aku buku beas ya. Nya sakarung sugane ngareuntut ya. Ulah atuh. Serahkeun mu. Eta teh sagala rupa oge gambaran dina kahirupan. Tuh. Bah. Jurus teh. Nah, Jurus ngaran jurus teh berenang hiji gerakan keur non teh mencapai hiji tujuan. Gitu. Hiji jurus teh. Dina kahirupan oge urang teh kudu boga tujuan. Nu ngajurus aya Kudu ngajurus. Bos, jurusan Bandung.
Tuh, Bisa digaduh. panepi kana tujuan. Nepi ka tujuan. Bener si Amu keur eling mah. Tuh nya. Mata kudu keur eling. Ya banget eling-eling. Abang mah teu eling-eling kan. Kan lo Itu di keseru ya. oh di apa? Nah, teu eling tau ieu. Apa diganggu gitu ya. Jurus. Jadi Kudu kana ngajurus. kahirupan oge kudu ngajurus apa? Sinyal, Bim. Itu sagala rupana ge. Ya aya ngaran jurus mah kudu ngawangun tanaga. Oh, Ya, kudu boga tanaga. Ya. Jadi dan kahirupan oge lain ngan saukur tanaga, tapi teori oge praktek. Oh. Nah, Si Amu aya teh. tanaga Oh, bungkul. kalau kesibel gitu. Poho cici kebe berangkat poho. Kapan aya uji mental mah kudu kitu. Terus kau uji sih mah. Kau uji. Hah, betul dia lagi uji. Lain dia cek penonton teh mah itu pas harupateun gitu. Cing gini. Terus kan tuh seru aslinya. Tinggal di dina pamontuna ge jan. Bahasana lentong ada. Ampun daripada Gitu abah, mata hirup oge sur tadi teh kudu boga jurus. Tuh. Hirup teh lamun urang teu boga rencana, Ya. arek jadi naon. Tuh, nya. Bisa. So, Jeung teu pantes ya atuh teu dicelana mah nya. Rencana. kan rencana seperti tiga jurus. Tujuan urang ngawangun jurus karek kumaha. Lain berarti rek ngalumpuhkeun hungkul, utama mah ngalumpuhkeun emosi dina diri teh. Tuh. Prokna ku ieu ahna. Ulah gurung gusu. Sagala rupa oge dina kahirupan mah tingali jurus. Tuh. Ya se Tuh. jurus kahiji, Nah. jurus kadua. Lamun itu kitu kurang dibalas kumaha. Tah dina kahirupan oge kitu abah. Nya. Lamun urang manggih katugenahan, Nya. dibarengan Oh. tapi di dasaran ku kesabaran. Tuh, lamun urang manggih musibah, balikeun deui innalillahi. Gitu. Segala rupa oge urang mah anu ngagaduhan. Papan itu nilainya panjiun baik itu teh. Iya, oke abah teh heula. Terus lakoreun terus. Sampai geus. Nah, eta sia rehat heula atuh. Tah paling sadayana cek urang ge nu si Amu mau puasana. Atuh kenaonna. Geus kumpul pengacara ngapuru dua Aing mah halus. Mata kalau ini kayu majang. Hmm. Yuh. Syaratna atuh lain mah. Lain abah milik boga Amu nya. Abah milik, aku mau musibah. Mekak ning we kapaksa we deui. Dan wae ada orang teh nya. Lamun teu kieu mah. Tapi da sakinah gitu. Tah. Sakinah. Naon sakinah? Sareng aki-aki geungeuna. Kita oke ulah fitnah Amu. Nanti Fitnah jangan. Tah paling sadana pangitan si Amu sampai itu pertentang mah. Seueur anu pelajaran atau pesan-pesan tina sila teh mah jurus tadi jen urang teh kudu ngajurus. Tuluy setiap rentang paling pola anu karenapan kurang oge teh kudu make jurus. Yes. Apa ayeuna dina kebon oge jang. Kacang pendek jadi panjang make turus mah. Ya, jurus. Hah? Rin turus jurus. Oh, jurus. Makanya teh kudu eling Oh, jurus jeung turus teh beda. Kamu, abi bade ngadu kelas alin teh Mangga, makanya. mangga. Nya. Balik sarana pangitan satu acam sana materi sim kuring ge da pangitan teh lah urang ngabewarakeun heula Nah. anu biasa geuningan sok ieu. Oh, mod ngalangkung. Berikut ini. Ya, Pariwara, asa pariwara. Ayeuna bade dayakeun. Nu ngalangkung heula sakedap. Pariwara berikut. Bewara. Pan ayeuna berjam. Ayeuna Bade ngalangkung bade ngalangkung. pariwara. Aku dirinya ya. Lain kapan ame apa? Ayeuna Hah? Make baiklah mah. kamu segitu juga tadi yang itu baik ya mah. Ayeuna bade aya nu ngalangkung sakedap. Pariwara. Saniwara. Pariwara abah. Pariwara. Ieu abah tinggali kopi. Ulah ngalakon dibanjurkeun ku abah. Lain. Pariwara. Oh, pariwara kali. Pariwara ayeuna teu bara bapak bade ngalangkung sakedap. Oh. Dina acara Acara. Kapan kita gara acara tuh abah? Oh, nyoba. Astagfirullahaladzim. Cek kopi besi ber. Para di sadayana Malah di sadayana saksikeun heula saksikeun heula pariwara. pariwara berikut ini. So, sing.
Bagus ya. Ini masih kapanan? Iya kepalanya pas langsung ditempel Oh, suami iya. iklannya so. Palawiara sadar. Banyak banget kok Kang Sur. Oh, Aduh Kang Sultan Antapani. Eta teh kakek terang tuh. gimana? Lurah pesantren eta teh. Oh, Lurah Lurah pesantren. Akang bisul sa? Agung. 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 Aku nggak ada ya. Jantan Sultan ini nama. Ayeuna kapan namina teh gentos. Aya geus sultan. Oh, Sultan Agungnya. Iya bener. Oh, Selain teh lurah aya teh. lurah mah tuh jangan luhur sabelah. Sabar ya kau gitu. Apa? Hah? Kira-kira nyanyi nah. Nah, so. Pariwara langsung ya, pariwara berikut ini. Sariwara berikut ini. Pariwara. Sariwara. Oh. Apa aliri awa-awa Sariwara. Paling sadayana anu ngarojong kana acara ieu teh diantowisna. Hiji. TB anu berat. Oh. Gitu. Nah. Jadi lamun ku abah di kitu geus tempel teh enakeun sobi teh. Berikut ini sob. tak gitu. Berikut ini. TB anu berat. Oh, bener lah. Masa tadi atuh gitu. Ya, abang, baiklah para wargi sadayana. Ayeuna marilah kita ikuti ririwa berikutnya. Dari dua atuh. Naon? Saniwara. Abah. Pak, Ri, wa, Ra, tuh, paririwa. Pariwara, Abah. Pariwara berikut ini. Nah, sob ini. Pariwara berikut ini. TB anu berat. Tuh, itu pandangan dia. Ririwa itu tadi. Kadang ada parinikan. Kami anugerah percayaan aja tanpa kumpulan anugerah naya di Kampung Cawang Lebak RT 15 Desa Cawang Kecamatan Lewisari. Didinya diantawisna pembangunan anugerah teh nyaeta nyaeta saneskeun bahan bangunan. Oh. Naon wae diprioritaskeun ku bahan bangunan, ku bahan bangunan. Naon wae diprioritaskeun ku paling sadayana saneskeun pembangun aya di TB Anugerah. Bapak, anu kadua titipan nikung sini Sekar Putra. Oh. Lain titipan mah kurukan lah amplopna. Titipan lu kudu aya di dieu jang. Nah, bahkan. Nya titipan itu seni. Iya betul. Anu kedua, gitu. Anu kedua, pariwara bade disangakeun. Lingkung seni Sekar Putra. Gitu. Soalnya hiji lingkung seni. Lamun mun teh nikung sini Sekar Putra merandake moal aya. Oh, gitu. Sama banyak teh jang. Ngahujangkeun ka urang nya. Anu pariwara, Nya pariwara berikut ini. ya ada teh urang teh kudu bener-bener urang teh nya. Ada urut nanti ka urang teh gitu. Nya. Oh nya. Tah bari sadayana panginten anu kaduana nya eta aya lingkung seni Sekar Putra. Lingkung seni Sekar Putra teh hiji wewengkon, hiji lembaga nu aya di wewengkon Kampung Cawang Lebak RT 15 anu dilebetna teh seueur kacida. Naonnya? Lain aya kacida teh nu kumaha jang. Teu aya seueur teh kacida teh banget. Nah, Loba pisan. oh, jadi kumaha teh ngasakanana kacida teh? Lain. Loba pisan di lingkung seni Sekar Putra teh nyaeta Aya cabang-cabang budaya, cabang-cabang seni gudangna. Diantawisna teh di dieu mah aya pencaksilat, padepokan Mekar Putra. oh, Aya oge panginten di Karinding. Karinding Ringkar. Karinding Oh. Karinding. Anu salajengna oge panginten aya grup upacara adat. Oh. Grup degung upacara adat naon? Sekar Putra. Sekar. Anu salajengna oge panginten ieu teh oge osok dibatos ku rekan-rekan ti SMK Seni Budaya. da anu ngajarkeun ka ieu teh Ya. barudak SMK Seni Budaya. aturan dunia ka seni budaya Yes. anu parantos masihan ilmuna Nah, nya ka urang acara ngarona ieu nya. Manaba mah nya. Akhirnya kan SMK Seni Budaya tos ngawitan nampi siswa enggal. Oh, Terus sok ngawitannya. mangga aleutkeun. Aleutkeun. Aleutkeun orang kali ibu-ibu Aleutkeun. sadayana ka ditu anu ngagaduhan panginten orang kali kantenan ngagaduhan bakat eta mah bakat naon we? Oh, bade. Butuh. Mangga. Bakat Sabab perlu bicara. lamun teu butuh mah moal boga Oh, ikhtiar. Masih ada beda jeung si amu bakatna. Urang mah bakatnya hayang lingkung seni itu ya sih mah bakat tuh walaupun Bahaya. Anu ngagaduhan
minat. Nah. Anu gaduh potensi dina seni. Nah, dina aya. itu Kang Esa. Mangga diantos lah di SMK Seni Budaya. Tuh. Terus. Aya didinya mah sagala aya jamnya. Bade kacapi suling aya, Aya. didinya mah bangsa keliningan aya. Aya. Bangsa naon? Sarungna aya, Sarungna. reogna aya. Komplit pokoknya Komplit mandinya didinya mah. mah. Diri murang kali ibu bapak aya minat. Hon. Hoyong tiasa karena seni Kesenian. dongkap wae ka Lingkung SMK. Seni Sekar Putra jeung SMK Seni. Oh, Budaya. eta. Aduh. Nah, anu katiluna ternyata pariwara anu katilu teh nyaeta pangkas rambut Asipa 2. Oh, Tuh. Lain sok kadang bingung kamu eta teh. Mohon. Asipa mah biasanya teh apa teh? Teras. Dari mah pangkas rambut atuh. Da sabarana mah saupamina direktur teh dijentrekeun hartos. Kumaha cacing? Upami asipat teh lanong. Heeh. Ari lanong gondrong naon? Oh, nya. Lamun ateu mastaka di lanongan kumaha? Bener. Kangen we kangen paribasa aduh geus ateu. Di ubaran teh kunaon? Gunting. Tak gitu. Oh, etanya kadinya. Abi makanya yang malam hayang bawa hayang cipuli kadinya. Hayang potongan bintong. Nah, breakdown kan? Oh, jam bisa potong ya tetehnya. Breakdown teh lamun dina pangkas rambut Asipa mah eta teh disebut teh cucungu jengkel. Mana mah batok sabula sapotong ya. Pak pangkas rambut Asipa 2 palisadana aya di Kampung Ciawang RT 15, Desa Ciawang, Kecamatan Leuwisari. Leuwisari. Mangrupakeun hiji tempat kanggo pangkas rambut, pilih para ibu, para bapak nganggunan urang kali atau memang bapana oge. Biasa. Atau ibuna oge hoyong dipotong rambutna, merjogikeun gaya-gaya anu ayeuna Jelas. bisa baheula sumping we Sumping. pangkas rambut Asik. apa yang paling sadayana anu terakhir teh nyaeta ya Kang Hente geruh produk Oh, baru. apa cara rahasia wah dirahasiakeun sa abdi teh Ih, ya segala rupa oge. Iya. Lamun boga hiji produk, Iya. komo aya karasan manfaatna. Iya. Duh, Sok sebarkeun. Sebarkeun. Da hiji produk moal dipikawano ku para wargi sadayana lamun teu diwanokeun. Teu diwanokeun. ngarah orang bipaatnya. manfaat Manfaat. karena teu produk Kang Hente Orang aya siomay Roman, somay aya bajibur Bajibur, aya Naon asin? log asin Nok Asin. log asin mah eta tos kakoncara Oh, yang KSMK Negeri 2 guruna teh sok baranganya atuh belah dia pai dia nama puluh bui, Tuh. sampo, kacang aya. aya panjenengan para sadayana pilih saha wae para sadayana anu mereyogikeun ya cenah bade Nok Asin ya. bade nikahan cenah munya Iya. hoyong cenah tah kanggo ieu catering teh siomay aya Aya, di ka dieu. dieu somay eta meus kauji Kajon mantara. ngajoman Ngajoman cara. itu Eta mah somai nah teh. anu sajang lagi aduh cenah perjogeun dong ngasihnya sumping wae ka dieu ka studio ngarona Nah. gitu eta teh bilih keterangan mah tos terkenal di SMK Negeri 2 mah eta sabab naon kalian mah jualan Itu nah. da ngaguruan nomor 2 Nu penting mah dah. jualan dompet Di mana-mana oke dan belajar sambil usaha. nah Ya. etanya Teu naon gitu. nah pada sadar apa internet pariwara anu sok ngerojong kana acara urangnya gitu eta tah paling tang aya materi anu saeutik teh Yes, teh semangat. Pancasila anu non jurus-jurus anu tilu teh anu dihaskeun eta teh di Jawa Barat teh diantarana hiji paneredan kadua tepang dua katilu tepang tilu tah cenah eta di guana ieu hak kewenya Lampir. urang ada deui Buset deui. kada Terima kasih Allah ya Robi. urang damel deui episode keluar jurus anu tilu eta nya mudah-mudahan tiasa urang teh nyumpikeun ahlina Tah engke eta. gitu kurang ulem ti batal Nah. panggungnya eta teh Eta naon ya kudu jeung ahli. ngaras tah parsagana geuningan saeuteuk teu ieu teh karaos waktos gitu amu Tah. ini itu geus Allahu Akbar. da ingeukeun budaya mah merasa Merasa. sebenarnya Gusti Agung Keur mah urang teh sono. sono Bisa babalas sode urang teh. episode kayaknya tah persena pangintan urang disambung deui ieu teh tema silat ayeuna teh mudah-mudahan anu kapayun sim kuring sareng kru ieu tiasa nyumpingkeun ahlina Yes, yes. ahli usik jeung ahli ulin kupasup non supados
ngadugikeun materi teh munal gitu nya. Tah persenan palintan dasar kitunya dina wengi ayeuna mah ngalona teh kaugar waktot kapan enjing teh dinten Salasa. Oh. Sueueur atuh nu bari darah mah Oh. nya gitu eta. Tah urang mah palintan supados naon teh supados manjang. Kumaha disiapkeun ayeuna nanya. Ada saya disiapkeun ayeuna mah kitu kan peda ari teh ambu mah kitu ya Aden. Sok bakin pesan terakhir. Ambu salaku teh ibu-ibu merenya Inung, inung gitu apa kantosna ngemutan ka para ibu sadayana ayeuna teh wengi kabahnya Iya. pilih aya panto nu teu acan dikuncian aya janela nu teu acan diselotkeun atau api kompor utahnya utami mah gitu sok sing tarapti gitu tah Atanapi hawu ini punya. awu mah mana tapi pilih gitunya pilih ngelun Pilih geus ngelun, naon gitu. gitu Ya. ngemutan nih wungkul mah eta Lampu-lampu dulu harulung para rumah yang gitu eta. tah Kan hemat energi. beres Hemat energi. iya Gitu. keun we ai urang mah hemat energi gitu ka mana mah hamur atuh tinggal awak oge Hampur dah. Abu apalin naon? astagfirullahaladzim ka ambu ge gaduh di dieu di baju sakalian Tah eta teh amu tos aya namanya wejangan. Teh abah sok wejangan keur ngarona. Ya itu abah macam Khusus keur anu ngarona ieu mah. khusus ieu mah nya panu ngarona. Ya. Adek sing terapi Heeh. dina urang Nah, kontrolna. eta. Sama jeung si amu teh oge. Acara urang kontrol teh ngarona teh leuwih ngarona hukum. Bisi aya anu butuh bantuan urang gitu Sudah nya. mah. Nya naon bae eta mah gitu. Iya. Pan urang teh bisa anu kebakaran. Nah, eta laras-laras. Bisa anu ngalahirkeun anu teu damang. Laras. Geus budi ari maling mah nya eta mah. Iya. Tah urang teh kudu dijaga ya. Nah, Kudu sing bener-bener Nah. ngajaga lingkungan teh urang teh. Nah, eta. Malah rapih repeh gitu. Repeh. Rapih. Tapi kan ada Pokoknya kapan eta pesan ti Pak Hansip kade kanu ngarona panginten teu keuning saukur riungan we tapi udah kontrol mulai lagi. Nah kitunya tah eta berkenana panginten mu nuhun mu modal pisan si abunya heuh Pak Hansip nuhun Kang Hen Siap. rekan-rekan mengodah Kang Ayang ayo semangat ya iya Kan Bang Ayang mah bakat bunga ya. bunganya Yang bener batang dari garis. Saada. tos Sa- kami kapan Saha. Iya Kang Ayang. Iya. Kapan? Ya kapan? tah panginten panginten atuh ayeuna meunang waktu sitanya punya kapan panginten urang sambung deui dina ngarona anu bakal lontar tah panginten urang tutup wae teh ku lagu ngaguan Budaya.